Abdi Bilkis di SD Negeri Cipayung bade ngadengeng sakadang kuya jeung sakadang monyet nyalanangka. Kieu dagingna teh kacaritakeun sakadang monyet jeung sakadang kuya keur sarareh di sisi leuweung deket tuan. Dina tangkal kierah sakadang kuya mah sare dihandap di sela-sela akar. Ari sakadang monyet mah sare dina dahan anu panghandapna tepa jauh. Maksudna teh ngameh bisa bari kongko memeh sare atawa bisa seligingkan. Bisi ayana naon dugueh duanana sare mani tibra tengah peuting sakadang monyet nyaring tuluy ngahudangkeun sakadang kuya. Kuya cek sakadang monyet. Naon cek sakadang kuya. Tembal sakadang monyet. Kori ngimpi manggi tangkal nangka anu bahna geus rasak. Dina ngimpi teh katingali deui. Engkana di mana? Cek sakadang monyet. Di mana? Cek sakadang kuya. Di tengah leuweung. Cek monyet. Geun atuh isuk urang teh ayeuna mah sare diwe da peuting keneh. Tembal kuya. Ari geus kitu teh dugueh sakadang monyet mah tuluy sare mani duksek. Ari sakadang kuya mah hulang keneh bari jeung hese sare deui. Keur hulang-hulang kitu sakadang kuya ngadenge sakadang monyet ngalindur. Pokona teh isukan mah ku urang rek dihakan eta nangka teh kusorangan. Keun we dah sakadang kuya mah teu bisain tanggal ieu. Ngadenge kitu sakadang kuya ngahulang kapikiran ceritaan sakadang monyet keur ngalindur. Kapikiran sok sieun nyaan sanggeus rada lila mikiran sanggeus dah manehna meunang akal. Tuluy dugueh sare isuk-isuk sakadang monyet geus hudang. Tuluy ngagingkeun sakadang kuya. Kuya, geurah udang, buru, urang teh nangka teh. Cek sakadang monyet. Geheula atuh, tunduh keneh. Tembal sakadang kuya. Buru, kaburu ku batur. Cek sakadang monyet. Bari ngoyak-ngoyak awakna ngameh udang. Nya hayu atuh ari kitu mah. Cek sakadang kuya bari lolong keneh. Artin ditu marenehna teh kanggon tangkal nangka nu aya dina impenan sakadang monyet. Ari pek teh nyaan tangkal nangka eta teh aya. Cek kuya. Sok atuh monyet geura naik. Da urang mah teu bisa naik tangkal. Heula, urang teh bisa ngabedakeun manana nu asak jeung manana nu atak keneh kuya. Cek monyet memeh naik bari seri dina hate. Sakadang kuya nembal. Lamun sarenah plek hartina nangka eta geus asak. Lamun sarenah pluk hartina nangka eta atak keneh. Gitu. Cek sakadang monyet bari tuluy narekan naik bari gegalantungan yang nangka dina jero hatena manehna ngomong. Ke urang mah rek dibere nu atah we sakadang kuya mah. Keun we lamun protes. Nah, mere nu atah rek ditetah naik tangkal we. Terus we ngana ka si monyet teh anu sarenah prek mah diteunan di luhur keur didahar ku sorangan. Ari nu sarenah pluk mah dialung-alungkeun ka handap. Padahal mah nu asak mah lain nu sarenah prek tapi nu sarenah pluk anu dialung-alungkeun ka si kuya. Nyapo gue pas sakadang monyet ngadahar nangka teh lain amis mana rapal si getahna kana awak jeung kana bibir. Nah ka urang mah atah geuningan. Cak sakadang monyet bari balelo ngomongna da bibirna pinu ku getah. Apaan maneh anu ngalung-ngalungkeun ka handap mah? Urang mah ngan saukurna mah hungkul. Bari keur ngadahar nangka teh tereh beak. Maina mah teh ka babaturan teh manyor we bari nu atah. Bari cerembay datang ngadahar nangka asak. Sanggeusna mah sakadang kuya balik bari wareug. Sakadang monyet mah ini tukak ka mana da beutea. Pesan walau ti dongeng teh jadi jangan malah ulah sok sarakah kudu dek barang bere ka batur boga. Hatur nuhun.